Mana tuh itu jamatnya lah aing meni lila nungguan ngoblok lah aing mesti bagus. Kak, kamunya sedang apanya di sininya? Ya. Aing lila nungguan sih teh. Gimana tuh sia? Yang balik gawe pan. Dulu aing kuat tuh gablog tas aing ngawadahan make kieu anjing ripuh. Mana beki juga nu gelo. Bae aing mah jiga nu geloga satong jiga maneh we lah. Asugan teh saha ku aing teu boga di ditu teh. Aing teh anu gelo Pan lah aing dia. cek maneh kita nungguan di dieu cenah nu chat naping pan ieu geus aing di dieu. Oh emang ieu ping? Alah anjing bener. Lainna ieu mah kayas. Kayas heueuh ping kayas pan. Oh gitu. Anjing sia lila di Jakarta meni balaga ayeuna mah. Wes iya dong. Sekarang mah sayanya sudah kerja dong. Anjing bahasa ge anjing jadi robah penampilan ge heuh. Si Mia bener dah tuh. Lihat tuh, tingali. Kan aing mah geus kieu ayeuna mah. Anjing gawe naon eta teh? Gawe naonnya saya nyebutkeun aing mah Kantor ya pokoknya. Oh, pokoknya mah cicing di tempat nu tiis lah. Heuh aya pagawean jeung aing ieu. Pagawean. Heuh. Anjing, Aing jauh-jauh datang. emang aing nawaran pagawean? Ih, pan sia nu ngomong teh cenah ka dieu ieu aya pagawean cenah. Oh, Ya aing teh semangat atuh ka dieu da heueun lo dina sosial media teh anjing maneh segala kabeuli ayeuna mah. sosial media. Heuh dina IG atuh dina naon dina IG maneh na Facebook. IG. Naon IG teh? Anjing atuh eta IG saha nu dideuleu ku aing. IG teh naon sih? Gusti. Heeh, pokona mah aing neuleun nu kitu ayeuna mah maneh teh geus ngeunaheun digawe. Oh kuat ka mamaneh tah anjing agul-agul wae unggal poe ka aing. Agul naon mau urang? Oh cenah si Epul cenah ek meuli sapi cenah. Cenah jeung hayam cenah. Maneh cenah geus kabeuli naon ka ayeuna? Aing mah teu kabeulina naon cenah aing teh panek milu gawe cenah jeung si Epul mah cenah teh. Oh jeung tuturkeun cenah ka ditu, mantak aing ka dieu. Oh, sih bener aing kamari anyarkeun meuli hayam jeung sapi. Mana atuh can katempo ku aing di lembur ge can ka sugan aya datang mobil ieu naon truk nganterkeun sapi hayam eueuh. Nambut kudu make truk atuh. Cik. Pan meuli sapi menyerit anterkeun ku roda goblok. Ibet kata mah di tenteng ge bisa, Kak. Sapi? Heeh. Parek meuli sapi meureun kudu nyieun kandang situ jeung meuli hayam meuli nyieun kandang hayam meureun cenah luhureun balong cuk mamane teh. Itu kudu meureun. Nah, tuh sapi naon sia jeung hayam naon sih teh? Eta pan aya nu rencengan. Khawatir mas yang geus babarawakan ka unggal tetangga goblok. Oh gitu. Ih, anjing. Udah punya sapi direnceng dah tuh. Roy kok meureun sama goblok anjing situ. Ih, anjing. Eta pan. Anjing. Bener ya? Goblok. Khawatir emak sia atuh ulah sok ditipu kitu sia teh Pul. Ngapet aing mah teu nipu atuh. Heuh pancan pajarkeun sia rek meuli sapi jeung hayam cenah. Heuh pan geus aing meuli. Heuh atuh bejakeun sing rapih. Sing nepi ka jelas gitu. Mah meuli Masako itu jeung Roy kok yeuh gitu. Ya bener pan rasa sapi. Heuh pan rasa lain sapi ih aing sia masih meni babarawakan ta ku tetangga. Wah si Epul cenah yo. Mang cenah ek meuli sapi jeung hayam cenah. Pangnyeunkeun kandang ieu nya. Video ka ditu ta luhureun balong cenah nyieun kandang hayam kadenya omat cenah. Aing ngadengekeun be aing mah. Wah udah si aing teh si Epul. Aing jadi gitunya. Sia anu salah meureun. Astagfirullah Gusti nu agung. Padahal aing mah teu ditah meuli kan, teu ditah nyieun kandang. Sia anu salah teh anjing meuli. Heueuh tuh da sapinya euy, sapi hayam. Kan aing ngarenceng tuh da anjing Masako koplok. Heuh gitu. Ih, Tapi Gusti aduh. Terus aing kudu aing kudu nyebutkeun naon atuh, udah bener pan sapi jeung hayam eta. meuli. Yeuh mak kitu meureun bisi kurang meureun bahan sembako di imah yeuh urang meuli kitu meureun bahanna. Heeh.
naon masako na aya ieu kitu mie meuli endog. Heeh. Tahu cenah ini sing ngomong mak urang ek meuli sapi jeung hayam. Jadi saha nu salah doh? Sia, ih astagfirullah Gusti aku. Oh gitu. Aing jauh-jauh ti lembur ka dieu nyamperkeun maneh. Ek digawe nu bener. Kan bener gawe aing ge. Atuh robah pikiran teh euy. Sia teh ka mamane karunya mamane tuh. Ih, aing. Ya atunya. Geus aya mah. Kontrakan di mana ya aing hayang mandi nya kikieuan aing era dia tadi ditempokeun ku batur ye. Gitu. Heuna mah tuh. Ya. Ayo. Kasaan sapina? Hah? Kasaan sapina? Lah, hakan ku sia cocolan teh anjing Royko. Ngeunah jeung liwet. Heeh, kok pakan. Hayu atuh di mana sih teh?